Aduh anjing. Aduh. Kunaon sal? Aduh, aing ding. Ditenggol ding ku Mang Utar geura ding. Aduh. Ditenggol. Napa dah naon? Ding baperan pisan agak kita. Aing tetep nyerah heureuy geura. Heureuy kumaha sal? Ku aing tadi heureuyan ding. Cak aing teh standar Mang, padahal standarna di luhur ning. Heguk ngaliuk kitu tah, da ti kusruk cak aing ge da ngamuk ka aing. Sia mah caliweur atuh da. Terus kumaha deui? Tuluy ditenggel aing ding rata kurang karu anjing. Tarik nenggol sal. Pak burinya ieu kena mata. Cium deui ai. Alah anjing nah pencet kieu sal. Heueuh ding. Nah kumaha nenggeulna? Nenggelna kumaha? Heueuh. Kieu ya ding. Kumaha? Anjing nah sia kalahkan nonjok aing atuh cungur. Cih, bencana cek sia nih tah. Kumaha nenggelna ke kitu tah. Aing atuh nita nyonton nenggel ka aing cungur. Aduh anjing. Ini pak baranya setan. Pan kitu aing ding ditenggel aku Mang Utar teh. Aduh, anjing. Iya goblok. Terus kunaon teh aduh nyerah kalau banget cok. Kieu ya Jok. Sok diuk. Kieu kunaon sih ya? Diuk Jok diuk. Aduh. Kunaon? Aing teh tadi di kieu ya ku si Isal. Di kumaha? Anjing. Nah, Jok. Aduh anjing. Aing ge kitu Jok ditonjok ku si Isal. Aing ku Mang Utar, Jok. Aduh, Anjing ngatarisan dulu tadi. Masih nunggu aing tarisan. Nah, aing ge kitu tadi ku si Isal, Jok. aduh kabaranya iku di kumanya. Goblok. Aing balik we lah. Aing ge erek nah. Aing kada datang ieu anjing.